Edo, Nuju naon? kieu wae atuh ngalamun ngeunahun sawah. Meni kos enakeun. Tas di mana? Meni sorangan wae. Tas Abdi di teh mana? tas di ditu, tas beres mundur. Tung abdi teh hoyong ka dieu lah. Niis kitu tah nenangkeun pikiran lieur, mikiran we si emok. Da, sarua atuh memun ge tas ngurus kebon capek. Wios abdi ngiring di dieu niis. Sak mangga. Nalaunan. Ikan kabore dibenerkeun ya saungna. Tapi enakeun. Emang enak endah banget pemandangan. Tapi enakeun nya di dieu suasanana. Masih ala-ala pedesaan teh masih enakeun kitu nya. Alaminya. Masih alami tuh deket bukit-bukit. Kamu cigana mah ngabangun pila na ngeunaheun ya Allah nya. Tapi ieu ge kan di saung. Dirobah ku pila ge bagus ieu teh nya. Ya insyaallah tuh kamu naik modalna tuh. Kieu yeuh nenangkeun pikiran, ulah mikiran we si emok. Mikiran we si emok mah lieur nya ce. Tapi lain nek dilunasan ayeuna kasih saruh apa iraha. Abdi mah ya wena. Karek langsung ke kebon, teh enak atuh di KNK deui mah. Da kumaha urang kan hutang ka manehna kudu dibayar. Atuh urang sarua kasih saruh kasih emok. Oh. Berarti urang ge sarua rek ngukur kebon, naon di duit mah atuh da rek ngajual beasa. Atuh kudu harus hari-hari atuh. Bogana tibang kebon doang ce. Tapi lamun si saroh geus dibayar hutang, jeung si nasi loba cetak lagi kumaha kira-kira. Planning. Mungkin bingung sebenarnya mah. Atuh ulah bingung. Apa rek digunyeng-gunyeng. Ulah ye, urang diinjek-injek teh, urang diledek teh. Gaya maksudna teh pokoknya berhijab naon lah, ladang nganjuk ladang naon. Atuh pan meureun unggal poe diledek wae teh pan teu ngeunah mumun. Teu ngeunah bener. Kali-kali mah bere pelajaran naon ke. Obrak-abrik ke lah. Lamun manehna loba cetak. Nya, supaya ame teu ngalunjak ka aluran teh. Keur mah manehna teh si sarwa teh mamawa sinar sih. Ngahasut. Bener ce. Kurang kasih pelajaran. Tah, Sakali-kali mah ce. itu bener ce. Ameh sangkan manehna teh kapok meh teu ngaledekan wae aluran. Urang teh capek diledekan wae teh. Asih, ayo buru berketinggalan kereta KTI. Konon teh ngalamat ke jauh ka golok teh. Ting capek aing teh. Lain masalah kitu. Narsi kan Jakarta kan jauh, kereta kan di waktu. Pan itu orang geus nepi meureunnan mah rek numpak kareta ieu lapangan lain. Lain, nah itu tuh jauh keneh. Jauh keneh. Ayo buru. Tuh lalaunan lempang. Aing buka babaturan ke kieu ah. Geus tepi. Tepi. Nah iya. Iya lapangan ah. Ayo golap mah lagi undak-undakan kieu. Kan kadang kan Nu boga mana nu bogana? bogana itu tuh. Urang pan bubur ku bebe jaha kan nu Ini boga. orang bukan mana iya apanya. Nu bogana ieu. Aing teh pantas di salon meureunnan tuh. Pirang aing hideung ngungana imam panas. Kok bibirnya geunek sih, geunek sabelah. Kira kok. Iya, ayeuna zaman kas kieu. SMA ketinggalan eta mah zaman 2040. Ih, sama suka dicipok engang. Tadi cepok engang ieu lain aing mah. Sama- Diseureun kala. Sama teu biwir, teu susu, ngan diseuredan wae, diseuredan. Juga susu gede sabelah eta. Kan kumaha can cager-cager di masjid teh baheula. Lagian engang teh nyambek ieu wae nyeureun jelema ku. Oh. Yo. Ini pergi naon? Tapi aslinya mah itu tuh nu loba nang layangan. Aslinya mah nah itu sebenarnya mah Pan mainna teh dikumakeun mainna? dikitukeun. Teh lompat tadi kemana? Heeh. Saya mampu teh lompat ka ditu. Atuh lah mampu aing mah jago maraton. Mah heeh. Heeh baheula ge aing pernah lompat. Terus aing nepi ka ditu teh eta. Kumaha? Pingsan, pae. Sama pingsan itu lagi. Akhirnya orang kumaha ya. Kumaha? Aing mah mending orang kieu wae ya. Taruh anjing. Apa? Baturan.
Maaf. Sama gadah nasi ku tega ka aing teh. Oh, maaf teh. Sugande ita lain gawir, geuning gawir aing bohong. Tengeuh, maaf. Buksar. Atuh kok teh bengkos wujud gitu atuh kajen. Modis kan zaman ayeuna daripada saya hidung deui. Atuh aing kege aing di warna. Susu saro tuh gengsot. Warna belawuk. Terus sia kunteu kuna naon? Dan itu meleduk cara kamari. Oh, kali meleduk terus sia mah mengandung bahan peledak. Gila aing nunggu. Kumaha? Di base camp nah. Aing Ditarima. Saya geus seksi kieu, modis. Geus geulis pas aing nama. Gelisnya. Gila sih. Oh nyalin lah orang teh nu bantet teh. Emang geus dijanjian can sih? Lu bener. Bener sih. Aing can ngejo-ngejo aja di imah teh. Saro ngabohong sih. Tunggana sak gedung deui. Bara jam deui. Ya gedung deui manehna nongol. Emang orang mana sih? Ya cakanya orang Korea. Orang Korea. Gede jangkung jelema teh. Tapi pamajikan orang Korea ge sipit-sipit gitu emangnya orang Indo. Salah nama tapi gede jangkung. Geus teu sabar aing mah. Geus Dia teu sabar. Dia datang. Teu sabar hayang balik encan ngejo. Maksudnya jokan sama segala ngejo randama randama loba mah hugi. Kumaha ge tinggal nelpon. Telepon naon nampa saha? Nelpon salah di batur. Nya. Heeh, pas aing gitu lapar-lapar teh yang uduk dibawakeun nasi uduk. Yang nasi goreng dibawakeun nasi goreng. Yang bakso dibawakeun bakso. Gitu. Oh, air randama bebas kumaha. Yang digali kubur, dibawa ke gali kubur sia. Siapa? Iya. Di pemandangan halus kita ya. Yang nomor apa? Nanti mama yang ngulus-ngulus di sini ada ya. Aku males pak. Kan bapak lagi sibuk-sibuknya di kantor, jadi nggak ini ngulusin di lapangan. Jadi ya. Iya, anu cek saya janggung badag teh. Iya pamajikan anu sipit-sipit teh pas orang Cina. Kalian berdua siapa ya? Siapa ya? Tuh ngomong naon aing teu ngarti ngomongna. Ini sarong ngerti saeutik. Cenah ngomongna. Cek mana teh sih naon kadar ieu sih. What's your name? Tuh naon deui? Ngaranna saha kitu cenah. You. Keceng awalnya. Narsi. Naon deui kitu ngomongna? You. Sarong. Ceceng awalnya. Tuh aing di tangan cacing emang sarot teh cacing apa? Lain biasanya kalamar ka dieu kitu. Ngomongnya Indonesia ya. Kamu mau ngapain berdua? Tuh, naon da aing teu ngarti. Nakalamar. Malu meuceu ingat teh sakola-kola acan baheula ge keur teh sakola teh mabal ka walungan. Penampilannya kayak Tuh aing kita cenah. Mau ngelamar. Iya, bego. Oh. Ngelamar. lu berdua ngelamar kesini ijazahnya apaan? Kalau Saro Urang mah eta SR. Baheula teh. Apaan SR? kalau Saro iya S1. Bukan es mambo. Urang mah teh sakola pana kumaha? Bawa lamaran. Lamaran kan sudah diberiin. Ke siapa? Iya, ke manajer. Ya. Wah, berburu ya? Iya. Berburu. Oh, orang mau di berak jadi berbulu. Berak? Berak apa? Gini Mister, kan dia turunan anak Arab gitu seperti gitu ya. Arab? Ya, jadi berbulu wanita berbulu. Ya, hai. Diterima? Sunda mah? Kalau Sunda soal gampang. Bisa. Praktekin. Iya. Gitu banget. Praktekin Lain gini main kita golap. golap. Masa enggak gitu? Lu kamar kok dipraktekin siapa teh? Ayo buru. Narsi. Bolon-bolon teuing. Hey, Heh. jangan di depan suami saya dong di sana. Gitu. Sia Narsi. Bolon-bolon teuing. Gusti.
Kumaha saropan aing teh. Iya, tempokan saro, tempokan bawa saro, gerakan dengan saro. Kipas aing gawa. Hei, Oh iya. tempokan gerakan bawa saro, gerakan dengan saro sudah. Iya, balna ditonjolkeun, Hey, digituin. itu pantat. Oh, di ayun-ayun. Sono Iya. dong, jangan di hadapan. Nanti ngambil bola, nanti ada orang asing di sini. Kamu ayah jelema nu ngubah gabi bola teh macel ku sia Jangan cokot. diterima sudah sana pulang. Iya. Alah. Gimana, Mister? Yes, bagus, Ah, bagus, Makasih. bagus mami, bagus. Dari mana? Terima. Diterima. Papa suka. Aduh, kayak gitu diterima. Ira orang mulai gawe nak, Bang. Besok pagi boleh Besok masuk. isukan cenah. Naon? Besok pagi kita boleh itu gawe. Aisyah teh ngomong ngaon. Isukan orang teh kita digawe isukan. Gawe ya. Mulai gawe isukan. Kita nah si gawe na. Mulungan bola, Pak. Ambil bola. Ntar kalian besok masuk ke sini ya. Gajinya besar dan cuma mungutin bola. Udah sana pulang. Oke. Pagi jam 7. Oh, jam 7. Oke, siap. Ih, apaan sih kamu? Centil Di banget. Bapak majikan kos itu nya susunya menegaledean urang. Oh. Ngomong apa kalian? Bagi orang-orang luar mah lalu tikit ini garadean urang ya. Dasar. Nanti kamu masuk jam 7 sini. Temui saya. Siap. Ya, Ngomong naon? 2. Ini jam 7. Mun asup ka ruangan manehna. Sana pulang. Atau ngomong teh dengar. Nanti kerjanya di sini. Oke, Ya, Mister. Oke. ambil. Nanti besok pagi ada orang asing masuk sini. Oke. Tolong dilayanin ya. Gawe di dieu teh mawana mau parang teu. Gusti nu agung. Bola. Narsis eta. Bola. Aing teh ngabebejas teh tadi tuh jelisnya teh di mana sih? Ini teman kamu. Ye Narsi, isokan orang mulai gawe. Asup jam 7. Gawe teh tibang mulungan bola doang. Jeung 8 kesang orang luar. Gede. Di sampingnya gede. Nanti dikasih sama orang itu. Mungkin diberes cenah duit gede. Kesian kabeli mobil cenah jeung motor. Sieun aing mah bisa. Kan tibang mulungan bola doang satemah. Kamu aing diculik kumaha? Aing penggeulis. Ya diculik-culik acan mah kajeut. Selalu dipaehan wae sih ya. Yang bisa ayo guys, konang gawe. Nah, ayo tuh guys penting ya. Nya. Ayo. Orang nggak balik kalanya. Gini Mister, Mister. saya mau pulang dulu sama Ya. si Narsi ya. Ntar besok Ya. saya kesini jam 7. Ya, bagus. Seperti good, biasa ya. Mudah-mudahan bagus, nanti besok kalian tuh sakit, gak usah good. Tapi masuk. penampilannya lebih bagus lagi ya. Boga bahasa judes banget. Ih, Tapi Enggak apa-apa udah. pakaiannya udah kayak gitu. keku aing salah sia. Dibengkekan ku susu aingnya sama balik. Bang boga susu hepe oge. Salah kesana sia mah dulu koang ya. dikelona menti mau balik-balik ieu Sampai ketemu sabulan. besok. Udah tapi pulang. Ih, dasar janda-janda gatel. Ya. Man sia susu peot ah. Dasar. Salah sama setahun mau balik jeung aing. Yuk orang balik. Ya. Aing can ngejo. Saruh. Jelema balang sak. Iya. Balang sak jelema balang sak datang. Dirinya pada kemarin. Orang atas Ngelamar. Emang ditarima nu kos kieu. Diterima lah. Jelas di golap mah yang penting seksi gede. Yang penting mah geulis. Iya, emang kos Mumun. Sinar sih jika gue gelo. Emang gelo. Aya Kemarin gelo. ayah si sindirana, ayah lelekan nanya. Terus kieu. Orang gila. Orang gila. Orang gila. Saririk wehnya. Sirik. Sirik. Heh, tampang sia modis tapi ladang baju mengehutang. Koski modis, toko tara koski modis. Juga orang gila. Ih, zaman ayeuna nya. Tre. Ya. Hayangnya mah didinya Ja. teh juga badut Ja. ancol. Ya kieu ca. Aya mah kapso mah kitu. Orang beget Ini naon sekapso. teh ieu? Ini naon ieu, ha?
Iya teh asup di main topi mahal ieu teh meulina ge di Emri. Bang boga beungeut cubluk oke. Hei, daripada Ih, mana? dari mana jika Saya barang dari sana arah hutang. Oh, kesaing tuh modis, gelis, Modis seksi. Eh, pokoknya mah imah-imah mana ulah deket jeung urang. Levelnya. urangnya bari na kita hayang. Aduh, Mana cek sana di barai hutang aing. tenang bayar. Sal hutang itu di bararai. Dibayarnya. Bayar, Bayar. Balak aing si Mumun. Saro dulu kita balak aing si Mumun. Si Saro mana? Saro. Oh, di 30 kan. Saro. Saro mana? Halo Nong. Halo. Aduh capek banget ya hari ini syutingnya. Penuh tantangan, penuh energi, menguras tenaga pokoknya mah. Untungnya susu sarong nggak meledak. Ujang. Halo juga, oke sahabat rempong semuanya yang ada di sini, yang ada di sana semuanya. Pokoknya terus tonton terus channel Anak Tarsan ya. Oke, ada pantun untuk semuanya di seluruh warga-warga di dunia ini. Si Anton doyan jajannya di Tasikmalaya. Penonton Anak Tarsan, oh sungguh luar biasa. Terima kasih. Halo guys, hari ini syuting sangat melelahkan ya. Pokoknya luar biasa. Salam-salam kepada sahabat rempong ya. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dah. Lelah guys. Kayak tas detik loh. Oke, kita lagi proses proses naon teh ngaran teh salin deui rek balik. Mah tuh rek bubuka baju, ulah ngintip tuh era orang kali itu mangkat. Tuh, hayang nyawa aslina kos kieu. Tuh. Asli nama tuh. Tuh. Adong. Ulah ngintip peungpeun matana, meungpeun. Ih, suat. Ayo. Aratil. Aratil. Iya enggak mal maruli ya. Enggak cek dikarenan. Halo guys, kita mau pulang habis syuting capek. Lani mau makan dulu ya. Tonton terus channel YouTube Anak Tarzan. Dadah. Hey semua, baru kelar nih syuting. Begini nih kalau sudah syuting, Titilap, titilap, bersih, bersih, cebok. Cangcut aing mana? Itu mah kayak itu. Oh, sana. Sama. Iya nu koroton. kalian tengok coba di mal. Kuru, era. Terus kewe lah. Iya, sisa salah, sisa. Yes. Oh, itu adalah Bang MC. MC kita. Kolor saya. Iya mana disisa nih? Kolor aing Kolor nu dipakai tuh ya? diasupkeun. Sete mana kolor? Jadi pakai iya. Kolor. Terus gitu wae. Iya. Buat pakaian itu. Pakaian. Kan tas mana deh tasnya? Jam saroh tak jaram. Jaram jam.
Tara rek di terenan mah. Nah iya. Nah iya. Itu. Gasina. Gasinnya. Baksonya udah dimasukin. Enggak sih ada. Iya tan iya di buku budak. Di sini.